barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra baraya sadayana simkuring tiasa nepangan deui sadayana ngalangkungan dongeng sabalakana. Kumaha mitra kaum dangu daramang, mugi-mugi daramang turuta tiasa ngaraos kahibur ku hadirna dongeng sabalakana anu didugikeun ku simkuring. Kamari teh parantos dugi ka seri ka 24. Ayeuna urang pajeng seri ka 25. Urang wangsulan deui seri ka 24. Sakedik mah. Sanggeus moncor pelang usup kadek ke mall-mall deui. Aya nu rek nyusul neangan tapi dicaram ku polisi lantaran bisi ngaganggu rencana. Kumaha mun ditarurutan ku nu sejena. Si eta mah moal tuluy kabur. Cik lalaki anu rek nyusul, tapi can ge manehna balem, ucup kadek geus ngurunyung manten bari ngagembol gedang 5 guruntul. Tah, lumayan tambah lapar. Pokna bari ngaberulukeun gedang dina lante. Kitahna nyarak calakan keneh. Asak ieu teh. Asep jitu ngoerkeun gedang ku tungtung bedog. Mon asak mah bakal geus beak ku dewek. Cik kadiekeun bedog teh. Urang tuar tangkalna sakalian. Pokna bari ngarebut bedog ti leungeun Asep jitu. Ulah soko komoa nu ieu ge can pugu kadahar. Ceuk Ustad Sukri. Dajeng nyana ukur sababaraha urang bae anu ngaremus kana gedang atah teh. Kaum awewe mah kakarangasaan ge tuluy dialungkeun, teu beukieun. Pagowo melak naon deui sajabati gedang. Asep jitu nyusutan getah gedang anu narapal dina bibirna. Aya palem jeung camara, tapi teu naksir buahan. Komo nepi ka bisa didahar mah. Ku Iros nyerengeh. Tadina ge rek nyieun taman. Lain kebon buah-buahan. Gedang eta mah jadi kusorangan. Lebar rek dituar teh. Kudu diseupan ngarah teu teuas teuing. Tapi nu atah ge ketang mun teu dahar saminggu mah kawasna bakal beak jeung siki-sikina. Ceuk usup kadek. KHD masing inget. Tujuan urang ngabobok tembok teh lain rek ngalah gedang. Polisi ngahuit. Ayeuna mah geura siap-siap ngarah dina waktuna henteu riweuh. Mitra kaum dangu maranehna tuluy tatan-tatan ngagimbung nganti-nganti parentah. Tanu dideketkeun kalebah lawang ngarah babari mawana. Liwat tengah peuting ku Iros marekode yen geus waktuna kaluar. Mangga Ustad dipayun. Pokna ka Ustad Sukri. Bismillah. Mudah-mudahan urang bisa nenyok keneh langit. Maranehna moncor hiji-hiji tuluy ngabaris gigireun wangunan. Tanu dikaluarkeunana paneuri. Awewe demplon ngais orok. Sangeus sararea kumpul bring merupanto gerbang. Ku Iros jeung Ustad Sukri lempang panghareupna. Barang anyog katemong aya hansip opatan keur jalang jeleng di luar. Cag heula ngeunaan kayaan kaum balaka sontang anu bade kaluar ti eta bale sagala. Ayeuna urang nyarioskeun tanpi seri ka 25. Urang nyarioskeun ngeunaan carita sejen. Mitra kaum dangu ti jaman sakola keneh basa umurna karek nincak 8 taun sarmud tawale jadi geugeuyan babaturanana. Manehna hiji-hijana budak di Cikawening anu boga cita-cita basajan. Waktu babaturanana nyaritakeun hayang jadi pilot, hayang jadi dokter, menteri, astronot jeung sabangsana, sarmud mah teu galideur dina kahayangna jadi hansip.
Mimitina rea anu nyangka eta mah pipikiran budak anu can denger. Tapi sanggeus manehna asup ka SMP, tuluy ka SMA, tuluy eureun sakola basa naik ka kelas 2 lantaran teu boga biaya. Tuluy digawe jadi laden di pakulian bangunan. Tuluy kawin ka anak tukang ojek anu geus pangsiun lantaran motorna aya nu maling. Kana hansip mah teu daekeun poho. Kulantaran teman wakal jeung istiqomah dina cita-cita, antukna basa umurna nincak 33 tahun aparat desa zaman Kuwu Kosim ngistrenan Sarmud jadi hansip. Ti harita meunang panalah hansip Sarmud. Nu sajen mah jara di hansip teh lain beunang hayang ukur katuliskeun jurig bae peda dikusrukeun ku masyarakat. Ari hansip Sarmud ngadama-dama pisan kana eta profesi teh. Manehna weruh kana sejarah hansip mimiti ngadeg LBD Light Busherming Dienst zaman Walanda. Dulu jadi OKD jeung OPR zaman Goromolan. Nepi karobah jadi linmas kadienakeun. Deka turunan hansip. Pokna kabaturna. Aki jadi OKD atuh bapa dewek eureun jadi hansip sote peda geus maot. Hanya ka urang mah langka aya anu ngameuan, teu beda ti tentara anu meunang supata. Mitra kaum dangu manehna teu waleh sinis ka jalma-jalma anu nyapirakeun hansip. 2 kali pamajikanana ngomean TV sanggeus ditalapung pada aya tayangan anu terus-terusan nyeungseurikeun hansip. Marukanana beungeut urang terek anger siga pos ronda, drum, pepentung jeung kohkol. Padahal hiji mangsa urang ge bisa nemongkeun sihung. Jadi para jenderal nu matak gimir sararea pokna. Zaman keur budak hansip Sarmud sok minang ciramai awahing nalangsa nenyo bapana ngajanteng di tengah jalan bari ngaleng drum hareupeun imah nu hajat. Lar nu marake batik sarimbit. Tara punten-punten acan sakitu rek ngadupak irung. Lagu aya pakewu kakara ribut. Hansip di mana? Mun aya nu kapalingan peuting-peuting nanya nate ka hansip heula. Lir boga sangkaan hansip mah panona aya di sakuring bungking. Ari kerti isting terima, najan ngajentul hareupeun meh tara ditanya-tanya acan. Sa nu ngamimitian hansip kudu ngajega di nu hajat. Maneueuh tantanganana. Baheula mah zaman walana jadi tanlon hujan pelor anu meleset tina kapal tempur Jepang. Ceuk hansip Sarmud ka baturna. Cenah rea anu nganggap hansip mah ukur boga tanaga, tapi uteukna nyau di mana? Atuh dairah teuing hansip diajak rapat daria. Milu badami rek ngawangun jalan upamana. Sakalina milu rapat tara ditalek komo ditakon. Ukur ngabagug tepuguh bari palahak polohok. Mun hansip rek maksakeun nyarita kakara ngacung kaburu ager-ageran manten. Kawas nu geus nyaho dina nyaritana ge ukur pikasirieun wungkul. Mending ngagerebeg anu liwar atawa nungguan gardu hansip mah. Tong milu rapat moal kataekan. Nong toreng wae omongan ki ulis dina ceuli hansip Sarmud. Nya kitu pisan hansip Sarmud teu waleh bajuang ngangkat harkat derajat hansip. Salila manehna jadi hansip di Cikaweuning aya 63 jalma anu ngayakeun hajatan. Ti mimiti ngawinkeun, nyunatan, ngahuripan, syukuran anu munga haji, pesta ulang tahun jeung pakaulan peda budakna di wisuda. Maneh nama najan diangkir ge tara datang komo nepi ka daek ngajega gigireun drum. Sok disanenkeun bae ka baturna. Upama desa keur genting kakara dewek singkil pokna. Sanajan Bupati kungsi mere piagem hansip teladan sakabupaten, maneh nama teu ngarasa reueus. Padahal eta piagem teh sasatna ladang nanonkeun pati basa manehna nulungan ini eja tina amukan seuneu waktu imahna kahuruan. 3 tahun ka tukang harita hansip Sarmud ngajeleng nincak ruhak. Ngarawun ini eja anu keur ditapuk haseup di enggon.
Ari di tempat sejen dina waktu anu sarua pemajikanana anu keur bulan alaeun digotong ku tatanggana dibawa ka puskesmas nu bidan-bidana ngaredul budakna maot teu kasalametkeun. Moal katurutan ku urang-urang mah demi tugas nepi ka cul kulawarga nepi ka ngorbankeun budak ceuk batur-baturna. Dedikasina kana profesi jadi pemujian sararea teu kudu babadamian heula keur ngajenan kana pengorbananana. Hansip Sarmud geus meujeuhna disebut panglima besar kahansipan. Ari nu ngaranna panglima piraku teu boga anak buah. Kawas ayeuna tugasna ngajaga gerbang balai sagala mimindeng nama disarenkeun ka anak buahna. Hansip Sarmud ukur mere instruksi ti lebah warung Cerum. Dina Jumaah Janari anu matak mu cicid, Hansip Sarmud rek ngaregot pisan kopi hideung kurang gula di tepas imah Cerum. Basa opat baturna lalumpatan bari tulung-tulungan walah wah weleuweuh badis panggih jeung abringan mayit. Barang nepi ka tepas anggur tutunyuk bari calangap. Pek we kadinya, rereuwas heula nepi ka reureuh. Hansip Sarmud nyuruput nginum kopi. Baturna nu geus leler tuluy nyarita yen nu dikerem di balai sagala ngaburia kaluar. Baruntak ti jero gedong, ayeuna keur ngagulung tukangeun pager beusi. Hansip Sarmud teu ngatarakeun kaget komo soak mah. Nyalse pisan nuna kopi dina meja menerkeun heula topi hejo memeh leumpang ka buruan warung tuluy nyerangkeun ka lebah balai sagala. Sabaraha urang kabehna, Hansip Sarmud ngareret ka baturna. Teuing, can di absen. Aya 10 na katemong nama. Hansip Sarmud gegerenengan. Tah, nu kieu kakara bagian dewek. Ayeuna pisan waktuna, urang kudu nemongkeun sihung keur ngangkat harkat derajat Hansip. Keprak sakabeh bala cenah ngarumpul di dieu. Ieu parentah ti panglima. Mitra kaum dangu teu nitih 11 menit puluhan Hansip geus ngagimbung hareupeun warung Cerum. Nu boga warung kabaribinan ngelol tina lawang panto bari buuk ngaringkiwik. Tuluy nanya aya naon ka Hansip Sarmud anu keur nitah baris ka pasukanana. Urang Cikawening nu imahna di sabudeureun balai desa nungtutan kaluar. Eukeur mah geus samingguna tarati brasare katurug-turug gandenge sora anu haliwu. Hansip Sarmud mere komando nitah pasukanana istirahat di tempat. Upama nagara keur meunang bancang pakewu komo bari pamimpinna suwung militer nu boga kawasa. Urang teh teu beda ti pasukan militer. Ieu desa keur awut-awutan. Sanggeus olot dayat nyieun kudeta, manehna terus kabur. Lain kabur keur neangan budak angon. Cerum nemrong. Taya bedana jeung kabur ari waya kieu tacan balik mah. Ayeuna desa keur meunang ancaman lantaran kaum balakasontang geus baruntak. Mun diantep sakabeh warga bakal katepaan eta wabah. Tugas urang ayeuna ngabuburak maranehna sina balik deui ka sarakanana. Naha moal ngamejaan tantara ngarah aya anu mantuan. Tinggal nyusulan ka wates desa. Aya anu nyelengkeung ti jajaran panghareupna. Teu kudu ngajak tantara mah haritana urang buntung ku sihung. Ngatarakeun ipis burihna. Urang teu boga bedil, tapi di dieu rea keneh barang anu bisa dibaledogkeun. Misi urang ayeuna ukur hiji, ngasupkeun deui maranehna ka jero barak. Eta leuwih mulya batan ngajegah hareupeun imah anu hajat. Ceuk Hansip Sarmud bari melong deui ka lebah balai sagala. Kaum balakasontang ngagimbung keneh, malah kadenge aya anu gegeroan. Jalma-jalma mimiti riab ngadeuketan pasukan Hansip. Papada penasaran pedah wanci Janari kawas rek latihan lomba baris. Beja yen pasukan Hansip rek bajoang ngalawan kaum balakasontang geus narekab. Aya nu tuluy sura kambobotohan tapi teu saeutik anu ngahruk lantaran kulawargana aya nu dikerem. Di antara nu ngalima teh bapana budak bangor. Manehna ngarasa cuang cieung teu boga kulawarga sanggeus pamajikanana maot terus ayeuna budakna dikerem. Jang Sarmud, omat ulah aya anu tatu. Nu dikerem teh apan dulur urang wungkul. Cik bapana budak bangor. Resiko perang teh nya aya korban. Rek dulur rek baraya ari geus beda ideologi mah wayahna bengkah.
walon Hansip Sarmud. Nah, los karena ideologi. Mun urang nganggap maranehna sapaham jeung balarea, camat moal mere parentah ngerem kaum balakasontang. Mata kitu ge ngabahayakeun. Ku genting-gentingna Asep jitu nu sok kuduna dikerem di polsek, apa nepi ka dipindahkeun ka dieu. Perkara ideologi memang hese dibeweungna ku jelema awam. Tiba heula ge kating triman teh dijieun ku jalma-jalma anu bisa nyekel rahasia. Ari pamadegan maranehna Rusia teh geus jadi lalabrumah. Nepi ka meunang diuar-uar. Matak cilaka pan? Tapi apaan maranehna mah henteu nyaritakeun Rusia ka sagawaya jelema. Sumebar sote ku kebiasaan anu baroga biwir nyiru rombengeun. Hansip teu boga urusan jeung nyiru. Tugas Hansip nyieun kating triman di ieu desa. Maranehna ulah nepi ka ngencar lantaran bisa nyunut riributan. Sakitu. Hansip Sarmud ngaliuk deui ka pasukanana. Samemeh maranehna ngarugrugkeun pagar, hayu urang buburak. Mitra kaum dangu, Hansip Sarmud ngagedi panghareupna bring ditaluturkeun, sora sapatu pating kedepruk. Jalma-jalma anu ngagimbung tuluy kahatean, milu ngabring bari neangan baladogkeuneun. Malah rea anu baralik heula ka imahna nyokot rupa-rupa pakarang. Datang deui bari mawa bedog, congkrang, bedil angin, jamparing, rancatan. Tayohna naon bae anu kapanggih. Kudu dicatet dina sejarah. Nu ngalawan kaum balakasontang teh Hansip, lain kuwu lain juru tulis. Hansip Sarmud ngaraneg kira-kira 10 meter deui ka panto gerbang. Tukangeun panto besi anu jangkungna 3 meter, pasukan ku Iros ngabaris bari melong kaluar. Musuh urang aya ratusna, ceuk usup kadek. Penyo geura, si Sarmud kokojona rek makar sigana si eta. Ulah keung, urang aya dina bener. Lantaran ukur lapar mah diwenangkeun neangan dahareun. Kumaha wae carana, batan paeh lang layeuskeun. Walon polisi leungeun geus rugu pragap deui kana cangkeng sugan bae ujug-ujug aya pestol. Ku Iros leumpang ngadeuketan panto besi tuluy nyekelan sarigsig rek nololkeun sirah, tapi teu bisaeun moncor da puguh sarigsig teh kerep naker. Panto dieneuk-eneuk sidik waweg pisan lantaran manehna anu pesana ti tukang besi. Hansip Sarmud tayohna surti yen dina perang kudu aya heula babadamian antara pamimpin jeung pamimpin. Mun teu timu wae kakara marentah pasukan. Sarmud, bukakeun gerbang, laan kuncina, ceuk ku Iros. Geus lain-lainna deui Mang Iros. Si laing wanina malang, Mang Iros inget keneh ka poe Senen jeung Salasa. Hansip Sarmud nanya bari ngabalieur, teu wani neuteub. 2 poe memehna basa Mang Iros can dikerem, teu kungsi aya parentah mukakeun gerbang. Ari ayeuna ujug-ujug hayang kaluar. Kami mah moal ngarawas, moal matak jadi mamala. Bukakeun Sarmud, urang teh bisa keneh hidup bebarengan. Ti memehna ge urang mah tara bebarengan. Hansip jeung kuwu estu beda derajat. Komo ayeuna geus beda pamahaman. Boro ka jero deui, kajaba mun rek ngadaguan hujan batu. Hansip Sarmud setengah nyentak. Di dieu rea anu butuh pitulung euy, Sarmud. Si laing moal nyaho manehna geus 2 poe teu meungi dahar. Tugas Hansip ngajaga kating triman balarea, lain nyadiakeun dahar. Gancang arasup deui, bisi kabur beurang, dihitung nepi ka 7. Hansip Sarmud mimiti ngitung bari unur-unuran. Ku Iros teu ieu malire. Tuluy nyarita deui nitah muka panto gerbang. Asep jitu milu keheul. Barang-bang lumpat nyamperkeun pagar, tarekel naik, rek ngajeleng kaluar. Hansip Sarmud niup piriwit, pasukanana teu leleda pating balawar maredogkeun batu. Nu sajana mantuan ngalungkeun anu dicekelna. Sapatu butut, gelas jeung piring anu geus peupeus, boboko buntung, doran pacul, bata, kenteng, talawengkar, pating kalayang kaburuan bale sagala.
Cerum awong-awongan peda etalase paranti dagang digotong dipake ngahalangan panto gerbang. Hiji lalaki nyebrut bari mawa gantar. Tuluy ngeprak Asep Jitu anu rek sajeleng-jelengeun pisan luncat tina pager. Nu mawa bedil angin kokoe tetengan neangan mimis anu murag tina sakuna. Manunula. Polisi ngagorowok bari nyekelan tarang anu buncunur katinggang asbak. Buriak nu di jero ngajauhan panto gerbang. Tuluy ngagimbung lebah tembok anu dibobok. Nyaan, perang tea ieu mah. Kubu Iros diuk bari nyarane kana tangkal palem. Napasna mani ngahegak. 5 lalaki sajana milu ka baledog. Aya nu keuna kana punuk, keuna kana sirah jeung anu kacuga ku beling. Ustad Sukri teu eureun-eureun istighfar. Nu di luar surak amal-amalan barang nyaksian musuhna mundur. Keheula, tong waka surak. Dina perang aya strategi maju mundur. Maranehna tang tuker tatan-tatan yen serangan balik. Siapkeun deui pamaledog. Kepung bale sagala ti unggal mazhab. Bisi maranehna make jalan tukang. Ceuk Hansip Sarmud. Nu di jero mah boro-boro mikiran serangan balik. Kalaka pating jalemprak bari nyekelan beuteung anu beuki pupurilitan. Ucup kadek nyelang heula ka jero barak, keluar deui geus manggul kasur. Ieu kasur bisa dijieun tameng. Hayu kaharep deui, urang lawan. Pokna, nu sajana angurungah ringeh nyipta-nyipta kumaha barabena silih baledog bari mamanggul kasur. Teu nyeni pisan boga strategi teh, ceuk polisi. Jadi kumaha? Rek serah bongkokan wae. Ucup kadek ngecakeun kasur tuluy dipake diuk. Urang teh memehna yakin teuing yen nu di luar bakal bisa diajak bawa damian. Ceuk Kubu Iros. Si horeng jadi garala kitu, eta si Sarmud alabatan kausap korod. Mun kieu mah dina bisa kaluar nati dia oge kalakan namahan pimamalaeun. Urang bakal dikepung ku ribuan warga desa. Di dieu onaman bisa keneh nyumput. On kitu mah siap-siap bae paeh kalaparan. Asep Jitu teteh nyerag, leng pating haruleng, kaum awawewe mah tuluy inghak-inghakan. Ari tujuanana ukur neangan dahareun mah, naon salah namun urang nitah maranehna ngalungkeun naon bae anu bisa didahar. Reporter Sintatia mere usul. Nya, ari keur saayeunaeun mah, isuk bagai itu kumaha. Naung hayang dahar kudu minang saraya heula. Walon Asep Jitu, jep weh eueuh anu bisa mere deui cara. Nu pihadeun. Hansip Sarmud ngajega kene pasukanana geus araratil hayang malengpeng deui. Buka we atuh gerbangna Panglima. Tuluy urang ngangsreg ka jero, ngarah bukbak sekalian. Asa teu pogo perang ukur silih baledog mah. Ceuk Hansip anu ngora kene leungeunna nyekelan bata sapotong. Tegal kulu setra teh di dieu, lebah gerbang, itu mah wewengkon musuh. Daguan wae mun maranehna wani-wani ngadeuketan ka karet tegor deui. Kade ulah waka inggah pasukan kudu anger sayaga nepi ka kayaan aman. Walon Hansip Sarmud. Gek dariuk di jalan bari nyerangkeun ka jero gedong. Panon rancingeus bisi musuh ujug-ujug ngebongohan. Nu sajena ngurilingan benteng mariksa sakur tembok jangkung bisi aya anu ngajleng ti jero make jalan sejen. Geus hampir setengah jam Hansip Sarmud ngahiul teu puguh laku. Urang desa nu tadi mantuan Hansip mimiti kesel. Saware barali ka imahna bari talatah sangkan ngabejaan mun aya deui riributan. Maranehna keur ngariung di bibir gedong belah kenca. Cik anu tas kukurilingan. Bieu ku dawek ditoong cenah taraje katenyona bangun teu puguh laku. Buah-buah ketang keur harewasan nyusun rencana. Katembung deui aya tembok anu gorowong, tangtu maranehna biji teu lebah dinya. Daguan nepi ka maranehna ka jero deui. Walon Hansip Sarmud bari ngetruk-ngetrukkeun pepentung kana aspal.
Mitra kaum dangu wanci maju ka subuh anu keur dariuk mimiti lelenggutan. Ukur Hansip Sarmud anu cenghar keneh. Basa rentang-rentang aya nu lempang muru panto gerbang. Tanghi, musuh datang. Pokna puluhan Hansip pating korejat kupkop kana batu jeung pamaledog liana. Tuluy nangtung bari ngawahan rek maledog. Hansip Sarmud ngahuit nitah tenang heula. Lain jiwa satria lamun perang ngalawan awewe. Pokna bari negas-negas nuker lempang beuki deukeut tambah jelas anu nyamperkeun teh awewe demplon. Manehna tuluy ngaraneg tukangan sarigsi kadenge sorana ngahariring. Neleng neng kung, neleng neng kung, geura gede kerajang kung, geura sakola ka Bandung. Leungeunna teu cici ngayong-ngayong orok. Hansip Sarmud hareugeun. Lalaunan ngadeuketan bari mere isarah ka baturna sangkan ulah geruh. Anak saha eta? Hansip Sarmud nanya bari kerung. Anak jelema kakarabrol kamari. Walon awewe demplon bari terus ngahariring deui. Nah, dibawa ka dieu. Dibawa deui ka mana atuh? Ieu orok tinggal nunggu dawuhna bae, moal lila deui ge bakal maot. Nah, kunaon? Indungna geus 2 poe teu dahar. Cai susuna teu bijil-bijil. Di jero barak ukur aya gedang atah lain dahareun orok anu karek lahir. Mitra kaum dangu Hansip Sarmud semu ngaranyug. Lelemutanana luncat kana kajadian 3 tahun ka tukang. Harita meh jam 11 peuting manehna keur ngecewis di enggon bari ngusapan beuteung pamajikanana anu keur memejeuna bulan alaeun. Dina sabulan eta manehna teu waleh ngajak ngobrol ka utun inji. Segala diceritakeun teu beda ti ka budak anu geus hideng. Kabungah narek boga budak teh lain caturkeuneun. Nungguan meh 7 tahun kakara kaparengkeun harita. Iraha bro na atuh utun inji teh. Heug bae rek awewe rek lalaki ge. Mun lalaki ku bapa diduakeun sing jadi Hansip. Mun awewe sing jadi pemajikan Hansip. Pokna tadi siang rada ngusial ngancek ceonih ge mun rek lahir mah nyalingitna teh sok kerep. Walon pamajikanana keur resepna ngusapan aya nu ngabejaan imah nini eja kahuruan. Cul usapaneun biur we init kalembur sukalila. Nya we kasampak imah panggung leutik teh geus ngabebela. Jalma-jalma paciweuh mareuman seuneu ngantai ngangkutan cai. Dapugu nu kaduruk teh imah panggung tina bilik awi jeung kai anu geus gararing. Sakitu haben di banjur kalah ka beuki ngagedean. Jalma-jalma kakara ngeuh yen nini eja di jero keneh. Sanggeus eta imah meh kabuleun seuneu. Eueuh anu wani neang ukur bisa tulung-tulungan bari jajeritan. Mitra kaum dangu Hansip Sarmud singkil. Manehna manyur awakna ku cai 2 ember terus tatan-tatan rek ngagajelengan seuneu. Keur tagiwur kitu tatanggana nyusulan cenah pamajikanana karasa beuteung cikeneh pisan. Hansip Sarmud mandeg mayong. Sanggeus ngahuleng sajongjongan manehna nitah tatanggana mangneangkeun paraji. Hansip Sarmud tuluy ngaluncatan seuneu anu ngabebela. Gebros nincak palupu anu geus kahakan seuneu. Suku kenca ti kait kana darurung, suku katuhu moncor ka kolong, tidikes kana taneuh anu renyul. Manehna maksakeun ngagurinya muru enggon, kasampak nini eja ngalempreh teu usik-usik. Regeyang dipayang dibawa luncat keluar, rob pada ngariung. Nini eja kapiuhan, ari Hansip Sarmud ngaharurung, barinya kelan sukuna anu misalah, buukna karerab seuneu. Leungeun molete kasunut ruhak. Hadena aya urang sukalila anu daikeun nganteurkeun. Hansip Sarmud dulu dibawa kana motor. Barang nepi ka imah teu aya sasaha. Pamajikanana geus init jeung tatanggana ka puskesmas make mobil Haji Mahmud. Lir poho kana kanyeri. Hansip Sarmud ngebiur nyusul ka puskesmas gigireun alun-alun kecamatan. Kasampah pamajikanana keur ngalempreh bari diriung ku tatanggana. Bodak mah salamet. Tuh dina inkubator. Cik tatanggana. Hansip Sarmud surak bari ingkud-ingkudan nyamperkeun orok.
nya pihansieun ieu mah. Manehna nyerengeh bari ngetrokan kaca inkubator ku tungtung kuku. Budak teh ciga nu dikerem dina akuarium, tuluy melong orok bari sura-seuri, ngajak deui nyarita cara sasari. Mimiti kerung teh basa geus sakitu lilana teu ka tembong aya anu usik. Kulunyung bidan, leumpangna nyalse pisan. Manehna mariksa orok sakedapan. Lah, geuning ieu oksigen teh teu kapasangkeun. Cek bidan bari memener selang oksigen, teu nyarita ka saha. Tuh, pan kaburu maot weh. Leuwih-leuwih ti didudut jajantung ngade omongan bidan teh. Hansip Sarmud tuluy nanya tujuh balikan, ngayakinkeun yen eta bidan henteu ngaheureuyan. Kanyataanana kitu pisan. Orok anu ti barang lahir teu kungsi cerik teh teu ka tembong ngarenghap deui. Hansip Sarmud ngadedak linglung. Manehna lelempangan semu ingkud-ingkudan mapai lulurung puskesmas. Teu beunang diupahan, ceurik gogoakan bari nyamat orok. Geus kitu Hansip Sarmud ngagedi ka alun-alun tuluy lolongseran deket tihang bendera. Kasedih 3 tahun ka tukang teh ujug-ujug ngurunyung deui basa nempo orok anu keur dipangkuku awewe demplon. Teu kawawa nahan nu nyelek. Hansip Sarmud mimiti lewa-lewe, gerung ceurik tarik pisan. Baturna katemong reuwas na nyopang 5 hansip siga jajaka anu karek diputuskeun cinta ku hiji mojang. Rob ngadeukeutan bari nanya, aya naon? Jadi goblok. Hansip Sarmud ngarumpuyuk beuki inget ka anakna. Tamah tarik ceurikna tuluy lolongseran teu beda ti 3 tahun ka tukang di alun-alun. Sedih goblok sagala atuh teh Sarmud. Sedih goblok. Aduh. Halah, seuri atuh sajang. 10 menit kakara leler, baturna beki kerung basa Hansip Sarmud mere parentah anu aheng. Gerbang kudu dibuka, kaum balaka sontang sina keluar. Mitra kaum dangu cag. Sabalakana serika 25. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah urang lajengkeun ka seri anu salajengna. Antos bae enjing ninggeto tangtos diaturkeun. Hatur nuhun kana paratosanana hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com